hiji dua tilu opat lima genep 7 8 salapan 10 tenyambung. Teman-teman tong ganengnya orang dek podcast ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sore sonten pada maghrib kanu nuju nonton acara ieu bilih anu enjing-enjing ugah bobo ngarokok ngopi sapertos nama nonton video ieu pasti bakal seru gitu nya. Kunaon abi sareng rekan-rekan ngadamel video kikieuan nya abi hoyong jiga cut salah sanes sih. Tapi abi hoyong ngainspirasi oge gitu nya. Janten upami ninggal anu tadi gitu tiasa ngainspirasi seueur jalmi gitu. Urang anu jiga kieu ge piraku tiasa ngainspirasi saja dalminya. Nya mudah-mudahan ku ayana video ieu tiasa ngadatangkeun hidayah sareng maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Upami mah bilih janten malapetaka video ieu muga-muga sing tong teu aya deui videona nya. Nah, anu dina kawit ayeuna meureunan anu bakal sumping ka ieu acara teh nyaeta upami tiasa diibaratkeun mah anjeunna teh rakaat lah. Kantenan upami ninggal secara ilmu sareng secara yuswa anjeunna langkung ti abi kantosan meureunan abi kedah nyebat senior ka anjeunna. Komo meureun anu langkung tegasna mah umur nama langkung pisan ti abinya rada sepuh meureunan. Tapi ku kituna anjeunna teh kange kahirupan abi mah sangat ngainspirasi banget gitu nya. Upami tiasa dicarioskeun mah anjeunna rekan kerja abi nyaeta Bang Emokna abi lah. Membayar angsuran Bang Emok, maka saya gitu janten upami namut ka anjeunna namut suka-suka bayar lamun boga gitu, lamun teu boga mah naon anu dibayar nanya. Kangge mempersingkat kana waktos urang panggil wae nya tamu nu kahiji ayeuna nyaeta Kang Sony Purnama Asih. Mah tepuk tangan atuh tepuk tangan namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mah kabarna sehat? Alhamdulillah sehat. Kalarasan teh meureunan ayeuna teh we pemirsa janten bintang tamu nu kahiji. Oh gitu. Kunaon ku abi di janten bintang tamu kahiji, kumargi anjeunna ngainspirasi. Wah, biasa we. Serius. Jadi ti payun mah abi teh arapaleun kumaha we abi ka abi teh nya buraong sape kenal jeung AA beuki. Tahun tuh sama jeung. Kayak untung ngacung segala. Tapi ieu mah seriusna si A. Sampai kenal jeung AA di dia aya perubahan sih. Sadik-sadikna dimulai ibadah. Syukron. Jadi awal ketemu jeung si A teh 2018 20 ah. 2018 teh Desember. Bageula maka dia teh jabri geuning. Jabri saeutik atuh para urang teh. Totong mau nu kitu tong gitu. Bener. Iya ngobrolkeun baheula we ai teh sabaraha bersaudara? Saya teh tilu bersaudara. Ya, kalarasan tilu lah. Lain kalarasan geus tilu meureunan. Tilu. Tah, budak ka sabriji? Kedua. Ai kolot punten ieu naros gawe naon? Ya, jadi oligarki meureun teh oligarki atau atuh menang perjuangan capek eta teh. Lain ieu ngobrolkeun kuliah we lah, kuliah. Di mana kuliah? Kuliah di Jogja. Universitas nu cek abi mah alus gitu. Wow, cek abi pribadi gitu nya. Tak kumaha kiat-kiatna sangkan abus naon universitas naon yang ngomong ya?
Universitas Negeri Jogja. Di negeri kan orang mah swasta gitu da aku sabab otakna pas-pasan gitu. Sebenarnya sarua pas-pasan hari masa perkawis otak mah cuman nya alhamdulillah lah aya jalanna bareng sareng rezekina meureun gitu da. Naon deui atuh eta mah. Nah, aya garis naon cenah? Aya garis merah nu teu bisa dibikin bodas, teu bisa dilelempeng gitu we pokona masa kitu. Tah, hayang abus ka dinya kumaha? Jalur naon gitu. Kemari teh SMPTN cuman teu diterima. SMPTN mah teu lolos. Ujian deui lewat ujian utuh lamun ayeuna mah jalur prestasi. Ayeuna mah mun baheula mah saya mah di UN mah utul eta teh. Jalur prestasi teh. Tapi lain orang dalamnya. Lain orang dalam atuh jauh di Jogja. Di Jogja naha bet nyokot pemesinan. Nah, bet nyokot memesinan anu kahijina masih tadi nama saya terek masantren sebenarnya. Masantren daftar di 2 pasantren di Cipasung jeung di Cijangkar. Tah nu di Cipasung mah harita teh keur diwawancara biasa wawancara. Pas di tes maca Quran kan aya Quran teh aya anu hiji teh anu gawau geuning. Tah dibaca wau padahal mah huruf paeh eta teh. Ku saya apal-apal pas dibaca-baca pas geus maca Quran, naon da huruf paeh mah. Tah teu ditarima eta teh. Tah gagal dina wawancara ka pasantren di Cipasung teh. Di Cipasung. Duka rezeki na we meureunnya da takdirna panda eta ge balik di takdirna. Tah babeh kan ke babeh teh ke resan di jurusan permesinan, matak di batak tegas aja bapak cenah di jurusan permesinan gitu. Da baheula ge masantren biasa, masantren kobong geuning lah, kobong saeutik. Lamun disebut nama meureunna ngarah bari udutnya ngarah teu geumpeur Itu keur udah disebutkeun bisi era we gitu ku permisa de nyambung gitu, teu nyambung gitu. Jadi meureunnan masantren disebutna teh lamun di abi mah masantren kalong. Nya tah itu. Biasalah jadi di subuh meureun nanti ti magrib dugi ka subuh meureun di wasantren beurangna sakola gitu, sorena ulin. Ai naon kalong lamun bahasa Inggrisnya Batman, palingan beungeut jiga Batman. Iya banget gantengna aduh ampun. Di pemesinan ya. Tapi sebenarnya lamun ningali ngaji leuwih kana pintar aja urang ge sebenarnya mah. Teu oge. Da kieu-kieu ge urang lulusan pesantren sebenarnya mah. Nah, itu. Alhamdulillah meureunnan berkat urang bisa kieu teh aya jasana guru-guru lah. Bener. Kengeng ka barokahan ti guru-guru. Nah, eta. Meureunnan urang mah dipermudah ayeuna segala jalan. Aya doa kolot, aya doa guru-guru. Da urang mah saukur berjuang hungkul da doa nu leuwih kuatna mah. Tah, eta. Bener tuh. Eta saya pisan. Nah kumaha tah? Ya bayangkeun we ku Padiki nya, sama meh tes. Ayeuna lahnya jadi jelema rada meureun. Kasebutna teh lain abdi negara meureun buburuh ka negara meureun kitu nya, buburuh ka negara. Lain TKW nya. Lain TKW mah kudu itu keluar negeri atuh meureun jauh teuing. Nah, eta teh panan jadi Hampura bieunya seru. Seru kalah. Aduh, biasa. Nah, balik deui tadi. Geus tapi mana tadi teh? Tadi teh saya teh arek ngajelaskeun naon nya. Oh, jadi pengurus. Jadi pembantu negara. Masantren beres. Enggeus masantren mah. Eta jadi pengurus negara ataupun kan ku testingna ge mang 10.000 itu kan mang 10.000 sedangkan pengetahuan bahasa Inggris mah jujur ka pemirsa teu nyambung gitu nya kemana we ngobrol mah jadi tadi bayar ongko deui naonan itu jadi kieu apa dekinya jujurlah dina matematika atau bahasa Inggris bahasa Inggris teknik apalna terus matematika teknik paling oge Pitagoras nu kitu lah jadi teknik model turunan nu ka itu mah soalna ge geus panginten Padiki geus nyobaan meureun soalna juga kumaha lieur kan tapi kan tidinya saya mah nya nomor hiji mah nu pertama paling tendai ngapalkeun masa peuting
Sameme isukna tes peutingna ngapalkeun di hotel teh. Teu ngapalkeun sameme mah. Aceng we. Ngan anu sameme indit meureun minta doa kanu jadi kolot anu jadi empang nama ka indung urang nya indung urang sadaya meureun. Minta doa meureun erek indit doakeun erek tes, erek jadi pengabdi negara gitu. Indit ka Bandung gitu. Terus anu kaduana minta doa kanu jadi pamajikan ge dibawa we keur tes gitu di hotel di ditu gitu. Terus indit ka tes da alhamdulillah geuninganan dilancarkeun sadayana gitu. Jadi meureun poin intina mah tah ieu kangge sadayana meureun poin intina mah inget doa. Soalna meureun tina doa eta nu insyaallah mun mustajab anu ngaranna doa kolot mah nya pasti eta. Doa pamajikan geus kawin anu can nikah mah can kawin mah meureun Doa kolot. Teu kudu menta doa ka kabogohnya. Teu kudu. Tah eta meureun terus aya tambahan deui pengabdian di tempat gawe. Oh iya, bisa bener. Nah enak kieu lamun urang gawe sakainget. Nah timpal balikna meureun bakal kumaha. Aya hiji dua visi. Lain visinya. Moto dina hidup saya meureun anu kahiji urang kudu bisa jujur ka diri sorangan. Da lamun urang teu bisa jujur ka diri sorangan moal bisa jujur ka batur. Anu kaduana urang bisa tanggung jawab ka diri sorangan gitu. Da geus puguh bodas hideung beureum biru teh geus apal, tinggal urang netepkeun gitu lamun urang jujur ka diri sorangan urang mah milih nu beuh nu hideung meureun kitu nya. Keun aya nu abu-abu mah maksudna mah ngaranna ge jelema hirup gitu. Tah sing alus we dinu bodas gitu. Da kieu meureun ngomong jujur ya. Sagoreng-gorengna. Da urang pasti jujur lamun keur salat jeung puasa. Nah, keur salat bae da usah saha salat lohor jadi 3 moal. Sagoreng-gorengna urang pasti keur salat jeung puasa mah jujur. Lamun nu ningali da anggar we mun puasa mah jalan. Nah, sagoreng-gorengna ngan meureunnan urang mah sing hade oge meureunanya nempatkeun perkara itu sai ala sai cek. Tah kitu eta geus hiji perkara kana hiji perkara. Tah eta. Tah meureunnan pindah we ka Garutnya. Pindah ka Garut alhamdulillah ayeuna mah di Garut tos 2 tahun. Betah teu? Ari betah mah nya betah. Ya betah lingkungan da segala ge dibetahkeun. Nya teu aya nu betah da. Betah hirup di alam dunya mah teu da atuh moal asup ka surga urang. Beureunya manusia. Gitu we betah-betah tinggi dunya mah gitu. Bisi urang jadi jelema maruk gitu betah-betah di dunya mah. Di Garut betah, di Tasik betah, da ngabetah-betahkeun diri di mana-mana oge gitu. Ngan sangeunah-ngeunahna di Ten Batur. Nya ngeunah keneh di imah sorangan gitu. Paling bahasa bener Sejauh-jauhnya elang itu pergi, dia akan kembali ke sarangnya. Da aya anak nuan di Taet. Eta kitu eta pisan. Bener. Jadi ya teh pemirsa mimitian jadi hampura lamun beungeutna karusem meureun nya. Karusem teu kontrol. Enggak settingan ieu mah nya. Teu aya daya. Mudah-mudahan tina obrolan ieu teh bisa ngainspirasi we. Ya. Keur kabehan gitu Anggo sadayana meureun gitu keur kabehan pemirsa teu nyambung. Yang penting obrolan kemana wae gitu ya nu penting mah aya hikmahna lah. Da ari hikmah mah dibeunangkeun ku sorangan-sorangan gitu. Hidayah kumaha ti Allah gitu. Ngan meureunnan cara nyokot hidayah teh kudu kumaha heula nya. Nya eta tadi teh jujur ka diri sorangan, tanggung jawab kana diri sorangan, kago abi ieu mah. Jujur kana diri sorangan, tanggung jawab kana diri sorangan gitu. Jadi samemeh ka batur teh urang heula pilampah urang heula sing alus gitu. Da aremun pilampah geus alus batur pasti alus jeung Allah oge pasti nulungan gitu. Tapi jujur urang mah deket jeung didinya nya aya hiji deui si Bongsong anu pindah ka negeri lain ke urang aya keun di dieu. Jang Denden. Oh iya. Jang Denden ya. Jang Denden. Di dia ngobrol lah, di 2000 sekian lahnya da jelema obat dan lain sebagainya.
tapi sampai kenal didinya, kenal yang bongsong itu nya yang denden hanya aya inspirasi lah. Kan beki kadieu perubahan nya beki memperbaiki diri dan meureunnan. Bener. Prinsipna da eueuh jelema nu bener, KBG diajar bener. Nya, diajar. Ngan meureunnan deuk ti saha oge omongan nu alus cokot. Tah, ti budak okot gitu. Kuno kakara lahir ge ku goakna kudu dicokot. Nah, kumaha eta? Cok ayeuna badiki lamun budak teu ngagoak berarti aya masalah. Lamun budak lahir ngagoak berarti kudu urang teh kudu nu jadi kolot meureun da padiki geus boga budak urang geus boga. Pas budak borojol kaluar ngagoak, urang kudu boga rasa syukur kan nu jadi Gusti Nu Maha Suci. Ngomong-ngomong budak kan geus gede ya, adek nambah. Eta mah can dibuka Ya, mudah-mudahan pemajikan urang, pemajikan anu engke. Mudah-mudahan. Da soalna budak teh naman rezekinya. Jelas. Ieu mah sanes carita pasti eta mah nyebaran rezeki. Budak saya kawin terus negatif lah pamajikan teh ngandung gitu katarima PPG. Budak kelahiran artos PPG cair gitu kan rezekina eta rezeki budak teh sapeser pun dicokot ku kolot tak kudu jadi kolot pek we kana EPK kana naon teh muncit domba teh hasil PPG eka teh hasil PPG teh da pas lahiran budak terus ayeuna kan katarima anon teh karena katarima PNS budak geus badag rezeki budak oge itu sanu sabener-bener nama jadi boga budak loba rezeki dah hirup mah dah eueuh nu leuwih insyaallah ai kahirupan mah eueuh nu boga leuwih gitu dibere duit samiliar oge moal aya leuwihna laras geus teh dari Qur'anna oge cukup meureun gitu mata budak di dia kapa bihi mahrus ngaranna manusia yang tercukupi jadi segala cukup boga mobil kudu cukup hayang imah kudu cukup gitu hayang boga tata loba kudu cukup gitu we da hiji pamajikan ge cukup hiji pamajikan cukup tapi lamun dibere jalan ku pamajikan gitu jalan ku pamajikan insyaallah gitu hiji we angger soalnya asa moal mungkin gitu asa moal mungkin mere da barina oge keun bae da urang oge sieun teu adil meureun gitu lain sieun teu adil semua pasti mau adil jadi untuk istriku tercinta saya mah cukup satu hanya untuk engkau sarua bae tah ayeuna ngomong-ngomong kieu aya abi pernah ngadenge carita gini kumaha geus nabung ke Arab, Pak. Mun. Karena ieu mah lain ria gitu, lain rianya sifatna emang keur diri pribadinya, motivasi dan lain loba, teu saeutik berarti loba anu geus jiga atengan di lingkaran babaturan abi gitu nya, karek ahungkul gitu anu geus nabung ke Arab teh. Oh gitu. Tah cing rek ngobrol gitu, mimitina kumaha, caritana kumaha eta. Cerita nama kieu eta teh cerita nama jadi ibu jeung bapak saya teh pergi haji gitu pergi haji nah jadi aya saeutik tabungan meureun saya saeutik tabungan tinu jadi kolot ka nyaah meureun nya jeung budak ngan moal dibagikeun duitna moal dibelikeun kana barang pek we cenah pake keur arindit haji gitu. Tah eta nu jadi kolot. Dibere 100 juta ku opataneun. Pan tiluan budak. Henteu opat. Kan lanceuk jeung pamajikanana, saya jeung pamajikan. Harita mah masih kene pendaftaran teh masih kene 15 per orang. Nah, jadi di Pasihan kanggo daftarna hungkul gitu. Jadi 20 dibere 50 juta sakeluarga meureun gitu. Di keluarga lanceuk jeung keluarga saya eta mah geus rezeki ti kolot daftar hungkul. Tah ayeuna mah sesana teh kantun urang nambahan
biaya iyeuna jeung keur biaya angkatna beun gitu. Jadi nabung we biasa. Itu kan dibayar 100 juta, nya masalah duit mah di dia sok. Lihatnya daftar kalau genep 40 di ka mana eta? Nya dilebetkeun. Jadi tah kan 15-nya. Kuduna 15 dibebaskeun ke sadayana 25 gitu. Jadi saurang teh geus nyimpen 25 juta di naon teh pendaftaran haji teh ngaranna teh alah tuh ge poho deui. Tangges, pokoknya mah geus 25 juta ewang we. Saya pamajikan lanceuk jeung pamajikanana jadi we 100 juta. Gitu. Eta makanya nu jadi kolot meureun gitu. Tah eta teh berarti teh nyicilan ini teh bener. Ayeuna nyicilan. Ayeuna teh nyicilan teh sabulan teh 500 pada 500.000. Tuaan teh. Jadi 250. Sinten simpan we nyimpen di urang. Gitu. Oh, teh ditabungkeun. Henteu langsung. Jadi nyimpenan biasa 500 per bulan terus muka tabungan naonnya kamari teh nya tit lah pokoknya. So, jadi engke maksud jeung tujuan teh ku tabungan emas jeung tabungan biasa teh bisa jadi non teh ongkos lah misalnya mah uang jajan meureun kayak ke di ditu meureun gitu. Itu. Perkiraan ini iraha eta? Kamari teh 35. Tapi duka tah, kamari kan aya Covid mundur 2 tahun. Oh, berarti umur 37 teh. Gitu. Jadi tahun 35 teh amin siap atuh aing doakeun. Ayeuna Yuswa sabaraha teh? Ayeuna 80 lamun 80 80. Sekil kemeragan 80 berarti ayeuna 33. Berarti 4 tahun deui nya. 4 tahun deui. Mudah-mudahan mah meureun dilancarkeun. Urang nyungkeun doa ka sadayana meureun nya sing amin tah. Sing lancar sagala rupina meureunna anu dipimangsa ku jeung keluarga. Doakeun oge meureunna abdi sareng pemirsa nu nonton sing engal-engal ka Baitullah. Amin. Nya da sajauh-jauhna oge eta teh mah Allah meureun mah urang salarea nu jadi agama butuh duit anger ada. Nyakeun lah bae. Karena ari duit mah da ku doa teh ya. Itu nya duit doa eta nya. Naon teh duit usaha tawakal mun doa teh kan. Gitu. Jadi si duit teh doa-doa keneh gitu. Tah eta meureunna nya ka Arab. Tah ngomongkeun ayeuna sing naon anu pernah ngerasa susah di naon bahwa anda mingker kuliah mah dae nama geus puntennya geus nganikmati mah anu katinggali ku abi mah teh geus dibere cukup ku Allah mah tinggal ibadahna sing bener kan age ngomong abi kitu nya kasusah mah malikeun kahirupan anu tinu abu-abu jadi bodas eta da kasusah hirup kasusah non teh kasusah hirup pisan mah. Jadi maksud abu-abu teh hirup urang teh pernah teh bener. Ya. Jadi tah malikeunana nu susah teh. Lain ai masalah duit mah teu jadi kasusah da tadi teh balik deui ka hareup tadi cukupkeun kan kitu nya. Tah masalahna tinu hirup teu bener diputer 360 derajat sangkan jadi bener gitu. Jadi ngaji diri balik deui ka pasantren tapi diterapkeun di diri sarangan gitu. Jadi comeback to gain. Comeback to gain balik deui kana hate urang gitu. Tah eta nu paling susah, paling susah. Kan meureun dina momen eta teh meureun kieu nya deuk ngarubah eta teh meureun aya heula kila-kila lamun urang mah aya pemacu meureun naon tah pemacuna. Pemacu ya. Salah sahiji pemacuna nyaeta anggar balik deui ka kolot. Jadi kieu nya saya pernah berbuat kesalahan lah. Memang kesalahannya bukan terhadap orang tua tetapi kesalahan saya berakibat kepada orang tua meureun kitu. Tah sahiji waktu saya tuh bisa sare. Hampir ka jam 12 peuting, hampir jam 2 lah saya tidur teh. Yang pipis ya Pak Diki, yang pipis ke WC. Kebetulan
kamar kolot teh di samping WC. Anu imah ayeuna. Anu di Tasik kamari. Anu eta. Tadi dinya teh ngadenge kolot ceurik. Tidinya ngadenge kolot ceurik dina doa tahajud. Bari jeung teu asup deui ka kamar cicing bari dina lawang panto ngadengekeun doa nu jadi kolot. Kanu jadi budak kabeh ti mimiti lanceuk saya adik dipapai kabeh ngaranna dipapai kabeh doana nya nu alus-alus disebutkeun terus anu katilu nu terakhir menta ngahampura kanu ka Allah ku sifat nu jadi anak ta eta nu bikin kumanya jadi memang harita keur ngadengekeunnya jadi ngiluan ceurik we gitu dina lawang pantau teh bari meresapi teh jadi kolot teh geuningan kieu gitu. Orang nanggu orang berbuat orang menanggung gitu tah jadi kolot teh ngadoana teh nu terakhir eta nu bikin ieu mah gitu jadi menta ngahampura nya tukang lantarana karena kalakuan nu jadi budak eta urang teh meureun saya gitu jadi pang mentakeun ngahampura ka Allah gitu tah tidinya dari situlah kila-kila terjadi salat subuh kakarakan muka panto erek masak baskom we dibawa dina handapeun kan saya teh cicing didinya dina lawang panto terbalik di ka kamar hanteu dugi ka subuh gitu bawa baskom anjeunna keluar pas nincak baskom dikumbah we si baskom eta teh di cayan manya cayan dikumbah eta mulai tuh adalah kakumbah kucai biasa gitu dikumbah bari jeung menta ngampurannya etalah salah menta ngampura meureun si tukang lantaran nama meureun si cai eta dipake mandi meureun ku saya meureun nyambari saya meureun salat subuh salat itu tuh salat duha nanti jadi munajat kana menta ngampura ka Allah meureun dina salat tahajud eta terus salat tobat tah tidinya we mulai berubah mulai sedikit demi sedikit ilmu nu tadina paroho arasup deui nya minimal boga kompetensi lah di kompetensi di nyaeta garis besar teknik pemesinan teh jadi aringet deui gitu jadi lalancar deui otak nu tadina sarafna nu jadi saraf barku teh tos tragedi eta mah jadi ieu we nanti jadi asa bengras itu asa lepas anu jadi beban dina awak teh jadi we dugi ka ayeuna ge kumaha we dan nanti selama orang minta doakan jadi kolot insyaallah cukup melempeng jadi tiap nanaon game berenang orang teh kudu ngalibatkeun kolot anya nya leres pisan kanggo abi nya komo urang lalaki berenang geus ge anger nu kahijina mah anger kolot eta mah geus puguh eta mah tah berenang alhamdulillah berenangnya perbincangan ya poe ieu berenang ngainspirasi banget kahiji berenang ku abi bisa dipetik urang kudu jujur kana diri, urang kudu tanggung jawab kana diri. Nya. Nu poin selanjutna meureun urang kudu deuk sakumaha urang gede, deuk sakumaha urang geus sukses, anggar eta teh aya jasana kolot, maka di setiap nanaon libatkan kolot nya. Tah eta. Alhamdulillah mah hatur nuhun pisan kange. Siap. Anu kahiji mah ada bintang tamu nu kahiji nya. Tadi geus disebut Iya. Jadi bintang tamu nu kahiji ieu teh senior abi pembuka nya senior abi eta teh deuk tina elmuna deuk tina adabna ngaluhih ti abi komo deui umurna mah eta mah geus jelas leuwih kolot ti abi gitu maka disebut senior lamun nginjem 2 tahun katang orang 25 lamun nginjem duit kasih ayeuna nginjem suka-suka bayar lamun boga gitu. Tapi da urang ge era nginjeman wae mah gitu nya gitu hayang suatu saat mah mere nginjem gitu urang init ka Tasik mawa hailuk di tukangna kentang hungkul kadario kentang kadario amin tah mudah-mudahan hatur nuhun pisan asoni kangge pertemuan mangga ayeuna mugi tina obrolan ieu urang kenging janten hikmah barokah meureun kanggo sadayana permisa teu nyambung gitu nya teu nyambung da obrolan teu nyambung sih mudah-mudahan aya hikmah lah pokona mah kitu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.